Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal Sitolol Siratal Sitolol ladzina Tadina Siratal ladzina Sitolol Tadina. Mangpeung leutik keneh ceuk geus kolot maripu karasa ku emak jeung ku abah meureun diajar ngaji geus kolot ripuh bener teu Bu? Cara aya aki-aki datang ka imah kula ceuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, aya naon, Bah? Cager Kiai. Alhamdulillah, Bah. Aya naon, Bah? Lain Kiai, ya Allah ya Robbana. Abah teh hayang curhat. Curhat kunaon, Bah? Jeung Kiai abah teh hayang ngaji deui. Ngaji, Bah. Apaan osok saminggu sakali ngaji? Ngaji Quran Kiai. Nginum heula tuh, Bah, nginum heula. Ditampi jeung Kiai. Aduh non jang Kiai. Tapi abah mah eta kabita kuno bodas. Oh mangga, Bah, mangga. Oh ditampi Jang Kiai. Ngeunah geuning Kiai ieu mah nenen jahe. Kembali ke lab. Emang aya naon, Bah? Nya abah hayang ngaji Quran. Sok atuh kula heula maca, abah nurutannya. Nya Kiai. Dengekeun, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal Sitolol Siratal Sitolol ladzina Tadina Siratal ladzina Sitolol Tadina. Maaf Kang, ieu mah ala kadar gambaran. Geus kolot mah diajar ngaji teh hese, bener. Beda jeung leutik keneh Kang, urang boga budak umur 3 tahun, karek 4 tahun, 5 tahun, asupkeun ka pangajian. Balik ngaji budakna teh bararaseuh, bajuna teh tanya ku indungna. Bageut, kunaon eta bararaseuh? Kana kerudung, kana baju. Kumaha anak urang ngajawabna? Mah, hampura mah teurap saeutik. Kunaon bager bararaseuh eta baju? Ma tadi diajar wudu ma ku guru. Masya Allah budak leutik ini geus bisa wudu. Coba sok rek teu bangga kumaha urang ngajarkeun henteu. Oh bager bisa wudu? Nya ma bisa wudu. Terus bisa naon deui bager? Tadi teh ma ya Allah diajar ngejah ku guru. Oh coba mah hayang dengekeun nya ma. Nya sok buru. Kapapataku mim wakasromi sanun wapatasan kumisan. Nepi ka kumis dieja. Torojo lanceukna umurna kakarek 7 tahun tanya ku bapana. Bager menang naon tadi? Salwa apa jeung si Dede? Diajar naon? Diajar hulu pijaiyah apa salwa jeung si Dede. Ngan ujang mah geus apal kabeh. Oh coba bapak aya ngadenge. Bapak yang ngadenge? Dengekeun nya Pak. Nya sok mangga. Abatasa jaha dadaroja syasyasa dotodo agofaka kalamana wagala aya dukung ku indungna cek indungna kasrojang ibititi jihihi didiriji shishiti ditidhi igipiki kilimini wigili celengkeung cek abahna Domah jang ubututu juhungku duduruju syusyutu
dutudugu puku kulo mono kulo oyo. Maaf Bapak Ibu, jawab bungah teu boga budak kos kitu. Bangga tante. Dangukeun ku cepil. Rasakeun ku ati sanubari. Demi Allah mah. Demi Allah Kang. Yang paling membanggakan ketika orang arek ngecepat jadi babatang, geus arek dituruban ku samping kebat alias urang keur engkak-engkakan syakaratul maut mah. Bila datang Israil mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Pardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun kalau ketika orang engkak-engkakan syakaratul maut teu wala kayamat tabun celik urang teu daya jeung teu upaya. Anu mangkaning dina kitab Tabihul Gopilin dijelaskeun ma ba nyerina syakaratul maut teh leuwih nyeri alabatan disisit ku 300 pedang ka. Ketika orang engkak-engkakan syakaratul maut torojol anak urang anu tadina ala kadar apal huruf hijaiyah cerik ningali urang ayeuna mah geus dewasa nangis rek dikantunkeun ku urang keur kayaan syakaratul maut eta anak urang ya Allah kala kalempang beuki ngadeuketan urang bari mawa barang Kang. Ternyata eta barang teh nu dipikahayang ku urang sewaktu hirup di alam dunia. Apa barang tersebut? Al-Qur'an mah. Eta budak beuki deket gek diuk digigireun urang bari Qur'ana dibuka celengkeung ceuk anak urang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Torojo lanceukna anu tadina ala kadar hafal kabeh huruf hijaiyah ayeuna mah geus dewasa Kak. Keur urang sakaratul maut cerik sarwana, sedih sarwana. Ya Allah, gek diuk digigireun adina bari pok ceuk lanceukna muka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Al-ayah torojol adina anu pangbungsuna beuki ngadeuketan urang deket gigireun urang bari ngaharewosan kana ceuli urang ibu bapa ceuk anak urang anu bungsu ma tuturkeun ma la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus deureun-eureun dibisikan ku kalimah tauhid urang keur engkak-engkakan sakaratul maut dikulilingan ku anak-anak urang anu saroleh jeung sarolihah saberesna ngaji Al-Qur'an eta barudak teh ibu ngangkatkeun dua pandangan menekung kanu maha agung mujabrat ka Allah yang masuk mamun jasmedi ka Allah yang maha suci ngadoa ternyata eta doa anu dipikahayang kurang sewaktu hirup di alam dunia celengkeung ceuk anak urang. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma adu Gusti pangeran abdi igfir mugi Gusti ngampura li kana naon rupa dosa jeung kasalahan abdi wali walidayya Gusti ampura dosa indung jeung bapa abdi khusus
Ya Gusti, ibu bapak abdi nuju kaayaan sakaratul maut ya Robbana. Hampuraku Gusti dosana, ringankeun ku Gusti dina nalika sakaratul mautna. Karunya Gusti indung jeung bapak abdi, warhamku Gusti sing dipikanya indung jeung bapak abdi kamarobayani saghira. Sakumaha mikanyana indung jeung bapak abdi ka abdi sewaktu masih kene alit. Amin ya Allah ya Robbal. Beres ngadua tuluy urang teh ya Allah la ilaha illallah, lisan urang dengan mudahnya mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul maut. Kerelek maut dulur mautna bakal jadi maut anu bagja sabab diantar langsung kulisan tinu jadi anak ngalangkungan doa jeung ayat-ayat suci Al-Qur'an. Malah mandar eta mautna bakal jadi maut anu bi husnil khotimah. Mudah-mudahan we eta teh anak-anak urang ce, amin ya Robbal. Tapi sabalik Kang, lamun urang boga budak bodoh tina agama, ketika urang sakaratul maut sedih anak urang meleleh air mata cerik mah ngan pugu ge teu bisa ngaji, teu sanggupeun mawa Al-Qur'an. Berat rasana manehna mawa Qur'an, lain berat mawa Qur'anna, tapi berat nanggung kabodohan nu aya di diri manehanana mah. Eta budak urang keur sakaratul maut, urang keur sakaratul maut, anak urang teu bisa ngaji Qur'an, gek diuk digigireun urang. Iya, nyebut but atuh kolotna keur sakaratul maut bari molotot malik ka anakna, goblok nyebut naon atuh heueuh ceueuh dina kateranganana, coba sok nyebut teh nyebut naon. Hepan di Jakarta mah kararitu ce anu sakarat teh ditungkulan ku anakna, ibu nyebut naon. Ampurannya punya dikieukeun teh ameh teu tegang teuing. Sengaja ibu boro-boro ibu jeung akang nu ngadengikeun anak kula sorangan, ya Allah. Menyayat bukan ati sanubari sok sieun teu bisa ngabina generasi anak-anak kula sorangan ce. Ketika urang sakaratul maut torojol anak urang, ya Allah, mak budak urang cerik sedih ngan puguh ge bodoh tina agama teu bisa ngaji. Nu aya ge ma bebaskeun ma maot ma bebaskeun ma. Tong loba pikiran ma maot ma bebaskeun ma kena sawah majang urang ma. Ma atuh maot buru ma kena kebon gejang urang ma teh jadi paehna oge. Goblok si aing paeh encan geus rek ngarampok geuningan. Silakan ibu sekarang tertawa, silakan akang juga silakan sekarang tertawa, tapi apalah takilun, coba bari mikir ngajina. Apalah arti sebuah harta kekayaan bu? Sanajan ayeuna ibu jelema beunghar. Bro di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah. Si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, reak ketan, reak ketoni matembok, lauk singko copok, lubak libuk, loba harta tekalebok. Apalah artinya sebuah harta kekayaan ketika anak-anak kurang bodoh tina agama aja. Harta yang paling berharga lain mobil anu mewah, lain rumah anu megah, tapi anak-anak anu soleh jeung solihah aja. Lain amin cenah ngaji budakna. Percuma diamin-amin gari budak diantep. Budak magrib teu salat nongkrong di luar diantep. Meni beda kana kotok. Jauh kotok mah magrib can ngampi ka kanangna ditanyakeun kaungal imah, bener. Durisa can ngampi kene ditanyakeun kaungal tatangga. Tapi kunaon lamun boga budak parawan, budak bujangan, magrib can asup, isya can katempo, tilu peting, liliaran di luar bari maksiat. Kunaon urang hare-hare. Meni berharga kene kotok tibatan anak sorangan. Kunaon sia keprok, anak kotok merenya. Perhatikeun, ulah berharga kene kotok tibatan anak sorangan. Urang nyaah ka anak.
perhatikan bunya ke anak lain naon rupa kahayangna dipangmelikeun budak hayang HP pangmelikeun hayang laptop pangmelikeun hayang motor pangmelikeun ulah lin ustad lain ulah hek teh teuing ngari aya duitna mah tapi akidana heulaanan ce alakna heula bisi naon rupa fasilitas nu dibikeun ku kolot kanu jadi anak engke dipake teu bener lamun budak bodoh tina agama lain betul-betul pugu anakna. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak urang saroleh jeung sarolihah. Amin. Sabab penting Bu, ngadeukeutan para kiai, ngadeukeutan para ajengan, ngadeukeutan para ustad, lain anakna wungkul, indung jeung bapana ge sing rajin ngaj. Ya mulai cangkel aja. Sabab ete dangukeun jelema nu jauh jeung kiai, jelema nu jauh jeung bimbingan ti ajengan. Falaula bi ilmil ulama lasaran nasukan bahaim lamun jalma dulur hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama hartina taradaek ngadengekeun papatah ti kiai taradaek ngadengekeun fatwa ti para alimil ulama. Maka dulur catet dina hate kalakuan hate bukan hanya akan seperti binatang tapi eta kalakuan bakal leuwih bejat tibatan sato tibatan sat. Emang ustad jelema nu tara ibadah siga sato kitu jaheuh Bu. Bakar kadituna leuwihina leuwih bejat tibatan sato. Sok jawab ku sararea. Ari monyet sok dahar tara. Ura kompak. Monyet sok dahar tara. Monyet sok nginum tara. Monyet sok sare tara. Monyet sok salat tara. Monyet sok ngaji tara. Monyet sok zakat tara. Monyet sok puasa tara. Cing dulur ari jelema sok dahar tara. Jelema sok dahar tara. Jelema sok nginum tara. Jelema sok sare tara. Jelema sok salat tara. Jelema sok ngaji tara. Jelema sok zakat tara. Jelema sok puasa tara. Atuh dulur lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung molor ditita salat teu daek ngaji oge puasa oge zakat oge ka masjid oge pangajian oge nu kitu teh otong bari nolok ka aing atuh nyebut monyetna kaharti teh ya kahartos teh ya kudu kaharti urang mung capek-capek bebeakan jauh ti Sukabumi jabakeur gering sora ai di dieu ngaji cahahaci doangan bener teu coba ari kaharti mah hayang mecak ulah hayang kadenge bener teu paham jeung henteu jadi ibu lamun ibu boga salaki pagaweana hardolin dahar modal ejeng ditita salat tilok manehanana embung aing tita salat teh hararayang mung salat teh mah ditita ngaji nya mung capek aing geus digawe piraku kudu ngaji ditita puasa mung aing mah masieun kambu deui mending ngopi bae jeung udud atuh ditita zakat mung koret mere kecek-keket mengkene hese mere ge hese tuluy nu model kitu teh sare jeung ibu berarti ibu teh sare jeung salaki sia astagfirullahaladzim oh jadi wanian kieu aja jeung salaki ngan kalakuana kawas kitu ih amit-amit sare jeung monyet beli gila aduh ya Allah
Malah Kang maaf ulah ngomongkeun jelema nu jauh jeung kiai, jelema nu tilok ngaji, nu anggang jeung ajengan, jelema nu rajin bae ka pangajian. Jelema nu rajin bae datang hadir muludan. Yo rata-rata ibu-ibu ya lolobana, masyaallah. Emang ibu-ibu mantap sih. Lamun muludan tatanggana bring ngabring silaturahmi silih sorok bener teu Bu? Seragaman sanajan bari can lunas. Nah, lunas, biasa we atuh lunas mah. Ieu mah nu encan, mun kasinggung. Ya Allah, muludan mah rajin alhamdulillah. Ngan kadebu ulah muludan si muludan. Tapi kena ku paribahasa, ya ulah ngaji wae heuh suntuk heuh. Dengekeun. Padudan udud padudan aduh cemimin cemimin aya sorry min lain mimin iya urang mah mimin itu Amerika. Ganti atuh bisi kasinggung manya da urang teh tong ngaji bae heueuh suntuk urang nyinen kali-kali macam mimin hampurannya ek diganti atuh ku popon. Oh punten cepah duh aing mah kokom Maimunah moe maneh hari eueuh mah piraku nyebut ngaran moe maneh. Ganti nu kekini-kinian atuh Dewi. Waduh, Nisa. Waduh, Putri. Maisaro. Moesira. Aya eta si Aceng tah keur Moesira di dinya. Aduh, nginya mah cemimin pangheulana di absen ampurannya. Betung ngaji bae urang nyinden doh. Padudan udud padudan aduh cemimin naik taksi kahujanan muludan rajin ilu muludan aduh cemimin miwah cepopon kasalaki ma angger ngalawan. Emang Didi aya nu sok ngalawan kasalakina? Tapi tiap tahun ilu muludan masih ngalawan kasalakina. Saeutik loba geningan goblok. Tiap tahun ilu muludan kasalakinya lawan malulu atuh cenah naonan. Singaya peningkatan Bu. Ibu coba lamun salaki ibu balik ti kebon, balik ti sawah, balik ti mana bae sup ka imah sok dicium tara pandanganna. Alus. Alus ngaku maksudna. Tingkatkan Bu, engke mah balik muludan, kasalaki balik di mana bae, cium pandanganna. Jadi ibadah Bu, ngawaris kana jembarna rizki. Alhamdulillah. Tenanan alus jujur model kieu teh, jadi kukula diterangkeun hiji-hijina. Ibu didoakeunnya nu jujur ngajawab cara tadi, ku Allah balik ti dieu pangalenna diijabah ka hayang namin. Ibu lamun rek saraya jeung salaki sok dicium heula tara-tarang salakina. Cium atuh cek siga lulu atuh kajian peot bae cium padahal lain lalagaan eta Bu. Rasul pernah ngomongkeun ye lamun pamajikan nyium tarang salakina ganjaranna teh sarua jeung nyium hajar aswad Bu. Komo salakina nu hideung mah punten kanu harideung. Bener Bu ya. Ketika istri mencium kening seorang suaminya,
maka pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Mencium hajar, alhamdulillah. Maruk nyium hajar aswad teh gampang gitu cek. Hese bu boro-boro ayeuna urang masih kena di kampung Bobos, cacak-cacak geus diareupeun Ka'bah. Hese ibu hayang nyium hajar aswad teh. Sok ibu pernah ka Mekah pan? Pernah ka Mekah teu? Oh, mudah-mudahan sing aya nasib atunya, amin. Ibu hayang ka Mekah hayang? Geus daftar can? Atuh rek diinitkeun ku saha? Arek ngojay di Laut Wanasalam. Daftar atuh ce, ye hayang ka Mekah ye. Lamun urang. Nah, seteu mihulaan. Hayang ka Mekah teu? Turutan lain mihulaan. Lamun urang awak teu pati cager gidi ka rumah sakit arek berobat tapi na teu daftar. Pertanyaan anak dipanggil dokter moal, diubaran moal, naon sababna teu dipanggil dokter? Eta geuning nyaho. Atuh ka Mekah hayang nyium hajar aswad hayang kacumponan, ari daftar henteu indit moal. Atuh eta geuning sadar. Daftar, euceut daftar heula nya daftar. Teu boga duitna. Atuh daftar mah ibu teu kudu ku duit hor. Apa ibu mineng meureun ngadenge haji kosasi? Apal teh haji kosasi? Haji kosasi teh haji ongkosna meunang ngasih. Nyaeupan haji teh aya haji Fatimah, eta teh ladang haji na teh ngajual tempat jeung imah. Pan aya nu paramah haji dul masjid ongko geus haji tapi kadul ka masjid. Aya nu leuwih bejat haji Burhan eta mah ongko geus haji tapi nu bujur teu tahan. Ya Allah. Geus kembali ke lab. Daftar ke Allah, Bu. Da nu boga Mekah jeung Madinah lain Raja Salman tapi saha? Allah. Daftar ke Allah. Carana hudang tengah peting. Ibu sok hudang tengah peting. Oh sok arek naon? Astagfirullahaladzim. Dijorok kurang dia ngomong teh ih. Aing kasar amat gila kadenge lagi geulis-geulis nu diomongkeun kiih ya amit-amit. Entong kiih atuh ngomong teh coy geulis-geulis nyawa pipis kitu awewe mah. Ih gila aing. Cirian ku aing kampung nu teh Cibobos. Wah. Cibobos kiih. Aduh aing parah euy bener. Yo cak nyawai geulis-geulis. Pipis. Untuk kiih gila ih. Jorok kana ceulina aing menirimil euy. Lamun bapak-bapak papang, lamun budak ngompol, coba kiih eueuh dina kamus bahasa ieu naon ge Sundana ge eueuh. Ieu mah bahasa Cibobos bae meureun di. Cibobos dadi aing mah bobos oge ye, bobos bahasa bobos teh bahasa lemes di urang. Bahasa Sundana mah hitut teh ce. Mata aing lamun liwat ka dieu ye kampung Cihitut ye. Benar, sumpah Bu. Bobos teh bahasa halus, bahasa lembut. Kula orang Cianjur ce, bobos teh bahasa lemes. Lamun di ditu mah hitut teh sumpah aing mah. Paingan atuh Cibobos, da geuningan ibu-ibu nage karari. Bu, ulah kieu ngewa buah. Turutane kulanya urang Sukabuminya, sok balikan deui kajeun minimal bahasa-bahasa atuh enakeun. Ibu sok udang tengah peuting. Arek naon, Bu? Aduh, geunaeun pantu. Bade? Enggeus pipis. Cebok heula atuh jorok. Ya astagfirullahaladzim. Jorok. Cebok heula atuh. Cebok heula nya bunya, enggeus cebok kakarak. Di calana astagfirullah. Jorok Kang di dieu mah sare di WC teh di calana. Atuh aya cucunguk liwat. Wow, sayang berit anyar. Sok jeung aing marek heureuy kayaknya kiih tadi dinyakok. Cibobos kiih.
Kade saya di pempes saya jeung aing heureuy sok di pempes. Ya Allah kembali ke lab. Ibu hudang tengah peuting ngadoa ka Allah. Ya Allah ku Sunda we. Ya Allah abdi hayang dibere nasib bisa ziarah ka Makkah. Gusti abdi hayang ngasa nikmatna sujud hareupeun Ka'bah. Ya Allah abdi hayang ngasa nikmatna nyium batu surga yakni nyium Hajar Aswad. Kitu Bu. Ngadoa. Nya Ustaz muni aprak-aprakan ka Makkah tina nyium tarang salaki oge. Nyium tarang mah nyium tarang we atuh muni ka Makkah sagala. Ame ibu teh ngeunah diterangkeun mah. Ibu duit teu boga ka Makkah hayang diterangkeun mah geunah tinggal balik ka ti dieu ka imah tinggal dibeungeut salaki. Labbaik Allahumma labbaik. Jaheu ce paningali beungeut salaki ganjaranna sarua jeung ningali Ka'bah. Tulus cium we Hajar Aswadna naonna? Tarangna. Langsung we balik muludan amalkeun nya bunya. Langsung amalkeun dina kitab Ukudul Ijen mah ibu sakali ya nyium tarang salaki 70 dosa ibu-ibu ku Allah dihampurana. Sakali nyiumna dihampurana dosa sabaraha hiji? 70. Sakali nyium eta teh euceuk. Sakali nyium. Sakali nyium. Lamun 2 kali 140. Nya ari ngaji urang mah cenah najan bari heureuy tapi gampang dicernana hek. Sok ibu lamun hayang bersih tina dosa balik ti dieu gampang langsung we kecerokan tarang salaki. Jauh. Langsung we tong loba wangkong baku tek beheung salakina. Palitekeun sirahna. Langsung niat nyium Hajar Aswad. Bismillah ya Allahu Akbar. Plaktuk. Ibu insya Allah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan aing balik muludan teh jadi garelo. Sok kayaknya ngompol-ngompol sia kadinya. Ya Allah, Bu. Sok sakali deui ibu lamun rek sare jeung salaki ibu sok dangdan heula tara. Monyet. Jiji acan. Bu, tiap tahun muludan atuh tingkatkeun hade ka salaki dang. Atuh oga dangdan wudu heula, oga wudu atuh ibu teh kukumaha nu penting salaki betaheun sare jeung ibu. Rek sare jeung salaki teh minyak seungit, butut-butut ge pake. Ieu mah boro-boro make minyak seungit, kala kadar make autan. Atuh dikemot ku salakina teh pait deui. Atuh subuh-subuh salakina sakalor ngabuda. Atuh karacunan autan meureun. Ieu kadangkala ibu-ibu mah teu ditita dangdan ku salaki mah dangdan meuni beak. Lipstik 3 jengkal. Make up 5 cm. Halis dikerok diganti ku sifat nepi ka jiga mad wajib mutasil eta panon. Rugudug hujan gede ngangkatan pakaian. Balik deui ka imah halisna leungit. Di tempo-tempo percis tuyul dan bayu. Teu sebedang dan rambut di rebonding, di benhur, di cet, di beureman, di hejoan, di konengan, di jahean, di cikuran. Bungkus ku daun beuleum sakalian beuleum hulu ngaranna eta. Baju butut ganti kuno anyar, minyak seungit disemprotkeun, minyak seungit pakades, minyak seungit pakades. Sugan aing eueuh pakades. Ieu minyak seungit pakades. Sia kunaon ceng seuri kos nu ngartis ya. Beres dandan bebe akan keluar ti imah hei, cuma dipersembahkan untuk tukang ojek. Naudzubillahi min. Udah dan teh jang salaki. Salaki mah boro-boro di dangdanan Gustin wagung eta salaki balik gawe ibu hudang sare buuk jawig-wig. Pas salakina nyampurkeun heuy deui pas ai bau tai kotok ya amit-amit ai
sok kayaknya ngompol-ngompol jangan rek heureuy ngaji-ngaji sia. Bu. Coba sakali deui, nu ieu mah pasti osok meureun. Ibu sok seuri tara ka salaki. Osok Ustad mun salaki bogaan duit. Giliran salaki teu gablagan duit mah boro-boro hayang seuri mancung kawas aseupan. Komo hutang gede budak beuki jajan salaki nete semplek nincak semplak usaka ditu ka dihara rese cek budakna mang ayang jajan mah jajan batul ge jajan mah batul ge jajan eta indungna stres molotot ka anakna bari tutunyuk cek indungna ka anakna wayana kejo deui wayana cucut deui wayana bapa sia teu digawe gawena teh molor bae isuk-isuk molor berang eta penting salaki oceulin eta budak ngahuleng indung aing kunaon atuh ngaran anakku mah indung ngalagu budak nyanyi ceuk anakna setan apa yang merasuki besok jadi bararungah pan urang teh jadi sararenang bener teh memang anjuran Allah urang keur muludan teh pabidzalika fal yaprohun sing bararungah lain cicing diuk di majelis maulid urang tereh gering nu kitu mah euceu bener teh jelema hese seuri mah tereh satruk matak ieu mah alhamdulillah ngeuna seuri komo seueuh eta tadi ya aing mah sok power ari teu make pempes mah euceu. Allah. Tapi sanajan seuri urang bari mikir hikmah peringatan Maulid atuh keur ka ibu-ibu, ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat bekerja, beribadah, bahkan berbagai aktivitas balik muludan minimal ibu-ibu mah sing pikabungaheun lamun ditingali kudu jadi salak. Sabab kieu Bu, surga ibu lain dina duha, surga ibu lain dina salat tahajud, surga ibu lain dina ngaji Quran, tapi surga ibu tergantung ridona nu jadi salaki. Tugas ibu mah sebetulna mah dua teu loba, da lolobana mah tugas salaki ce. Lolobana mah tanggung jawab salaki ce. Bejakeun tong. Moal naon dibongkar moal. Maaf Kang rek dibongkar ku aing. Bu denge gegeroh kewajiban salaki, ngepel kewajiban salaki, ngejo kewajiban salaki, buktina dipigawe ku saha denge takang bu sing kompak salaki nu gede adat nu babari popolotot ame eraeun bu siap gegeroh salaki ngepel ngejo ngurus budak nyusuan bener Bu, termasuk menyusui itu hakikatnya kewajiban suami Bu. Nyusuan tekang kewajiban salaki ngan kulantaran salaki teu boga susu otomatis pamajikan nu nyusuan. Yuk kali mangsa pamajikan boga kasalahan sautik cabok. Salah sautik tajong. Salah sautik dagulkeun astagfirullahaladzim Pak. Ittaqullah. Bapak ge sing sieun ku Allah. Pamajikan akang teh titipan ti Allah Pak. Pamajikan akang teh lain pembantu Pak. Benar tak Bu? Yes. Salaki aing pasti balik muludan mah ngejo. Yes. Tenang Bu, ibu ngadenge ceramah Arjuna menang Bu. Nyahe Kang, maaf. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul Bu? Pamajikan akang ku akang boro-boro ditabok, boro-boro ditajong, diteungel, didegulkeun, dibentak we awewe Bapak. Teu cager saminggu nyeri hatena ge. Bener teu Bu? Yes. Tenang, tenang, jeung aing meunang tah. Makana singnya apa kanu jadi pamajik? Komo Kang pamajikan akang ya Allah. Hamil sabulan masih kene maksakeun beberes ku maula kanu jadi salaki. Hamil 2 bulan maksakeun kene nyeusehan. Bener teu Bu?
padahal diancam ku bidan, diancam ku paraji. Nyai wayahna nyai kada istirahat totalnya, margi ieu aya jeroan, aya dina jero kandungan teh aya anak, bisi kaguguran, teu sieuneun pa diancam ku bidan. Teu sieuneun diancam ku dokter. Masih keneh we teu waleh kumaha kanu jadi salaki, saking nyaahna pamajikan kanu jadi salaki. Bener teu Bu? Komo lamun geus masa 3 bulan Kang, akang moal ngasaan, ibu-ibu mah kabeh pasti ngasaan. Ngandung 3 bulan anu cek urang Jakarta disebut masa ngidam, cek orang Sunda mah disebut masa nyiram. Bener teu Bu? Bener, masa nyiram sebel nyabunya. Bau teu Bu? Bau Kang, martabak bau, mie ayam, bakso tahu, salaki, mie toha, duit. Wah bohong. Oh, sakumaha sebel nyiram anu kana duit mah eueuh. Nyai, Nyai alhamdulillah akang usaha ye di Jakarta boga batil 5 juta. Eueuh, ibu eueuh. Bener teu Kang? Eueuh nu sebel nyiram kana duit mah. Komo Kang lamun geus ngandung 8 bulan ya Allah. Kang anu tadina pamajikan akang gelis kawanti-wanti endah ka bina-bina ditilik ti gigir lengik ti hareup sieup ti tukang lenjang awak nage laksona biola Spanyol ti geuningan Kang. Tapi lamun geus ngandung umur 8 bulan mah pek geroan ku akang bujur di dapur kene beuteung geus diburuan Kang. Jadi bak ketut Kang, gara-gara akang Kang matak sinya ke pamajikan Kang. Datang waktu penting teungeuna sare nyangigir ripuh nang karak eungap nang kuban atuh modar anak. Makana sinya kanu jadi pamajik akang ulah sombong dibalik kesuksesan seorang istri. Maaf, salah aing. Dibalik kesuksesan seorang suami pasti ada doa istri. Betul Bu? Satuju Bu? Matak dengekeun Kang, lamun akang hayang bener-bener loba sukses, lobakeun istri Kang. Oh kok bieu cenah satuju. Ya Allah ya Rabbana. Coba yang nanya ke bapak-bapak. Bapak satuju? Wah, deka susis. Ibu satuju? Utuh satuju. Yakin bapak-bapakna ibu di dieu mah saroleh. Sarionon. Ya Allah, sabab engke kieu ibu geus nepi ka imah, salaki kakarek nepi gagedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si arek naon sia ka jero? Kaitu. Naon sih mak? Tadi nyebut satuju nya sia. Ih, henteu gigireun bapak lain bapak. Sieun meureun. Ibu lamun salaki geus teu sanggup ngomong deui ka ibu, loba tekanan kanu jadi pamajikan, lamun ngomong ka ibu teh loba kapaur, sieun pamajikan ngadat, sieun pamajikan kumaha-kumaha, mahi sakitu ge durhaka pamajikan kanu jadi salaki. Sia. Tertekan salaki teh arek ngomong aing mah sieun piomongeun ceuk salakina. Ek diganggarakeun sieun piomongeun, mahi sakitu ge ibu durhaka kanu jadi salaki. Atuda tugas ibu mah teu loba cek kula ge Bu, dangukeun Bu. Tugas ibu mah 2, nu kahiji lobakeun ibadah, duha sing getol tahajud, witir tasbih, ngaji Quran, sedekah. Atuh ustad meureun itu pagawean rumah tangga kusapan tugasna tanggung jawab saha? Salaki. Gegero kewajiban ngepel ngejo dengekeun. Bener Ustad, tanggung jawab ce tenang. Anu kadua qanitat, anu kaduana tugas pamajikan kanu jadi salaki teh qanitatun sing turut tunggut kana parentah nu jadi salaki, sabab ridho Allah tergantung ridhona nu jadi salaki. Ibu maot salakina ridho maka dakholatil jannah, maka ibu bakal diasupkeun ka surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab, jaga di poe kiamat. Alhamdulillah.
ibu nu kadua ibu singawaro ka salaki atuh cek salakina mama masaknya masak mah ngejo mah urus budak nah, Ustad jadi mulit di ka ece geuning katerangan cek itu katerangan kumaha lamun teu ngawaro nusut naon saca susut teu ngarti doraka bu awewe durhaka kanu jadi salaki kang teu wajib dinapakahan kudu jadi salakina lamun akang teu nganapakahan kanu jadi pamajikan kulantaran pamajikanna durhaka kanu jadi salakina maka akang teu dosa bapak-bapakna langsung ceng hardi bima molotot ka aing ayeuna mah lain yes aing rek ngejo teu jadi yes ya Allah ya Rabbana astagfirullahaladzim ya lila ting teu ngaji nyebut ente aing geus 2 jam ece ibu abdi mah ceramah tara liwati sajam biasana mah lamun liwati sajam urusana ngalemur biasana eta pakade sampura ya Allah aku lama ikhlas ibu ka dieu ge da silaturahminya bener teu alhamdulillah kula bisa silaturahmi ka dieu pan insyaallah ari geus silaturahmi mah kula pasti balik ti dieu meunang amal sateh jadi kana amplop sih ibu urang mah teu biasa diberi amplop isina ge teu biasa saeutik punten Pak Kades ya Allah aing era ieu cok tokerakeun kitu pengerakan gitu ya paleba amplop kurang klarifikasi yuk izin ku Pak Kades izin ku Pak RW ta ieu mah selalu memantau kula aya di mana dipantau wae kamari mah aing kot dilaporkeun ka Haji Asep Mubarok atuh lanceuk aing kot nelpon Juna di mana ieu cek teh abi di Cipasung yo cenah panitia datang yo di tanggal 27 cenah ka Depoho padahal urang tadi teh geus arek ka bandara euceu aing ditelepon ku lanceuk mah Ripo ieu tah bebeja di Terus ada ke bandara ke bandara Soekarno-Hatta, ada ke Masjid Agung Madani Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Tadi pemberangkatan jam 8 tiket pesawat Citylink bersama Kiai Haji Abdul Somad LCMA dalam rangka peringatan Maulid Nabi ngan ku abdi teh da dipikir-pikir deui coba rek naon urang ka ditu sok pikir dulur eueuh nu ngondang eueuh geus ka dieu berak mata kula mah alhamdulillah bisa silaturahmi ka dieu lillahi taala da ari amplop maleutik gede eusina isukan pageto dibelikeun beak bener teu tapi lamun ceramah na lillahi taala Pak RW Pak Kadesnya tong ngomongkeun isukan pageto nepi ka kiamat moal beak-beak bener teu nu penting mah kula doakeun we ku urang dieu ye keluarga Pak Kades sadayana di dieu doakeun kula ya mudah-mudahan kulana sing sehat sing panjang umur sing soleh istiqomah berkah dunia akhirat ka Mekah tiap tahun ya robbal sakitu we ece doa ti kuring mah ti kahayang kuring mah omplop ngerakeun ya Allah mah terus terang ya kula nyage ngorakene model kieu tapi biidznillah kalawan izin Allah alhamdulillah tahdus binikmah kakarek 12 tahun kula ye kukulilingan ceramah model kieu demi Allah bu can pernah saeutik oge ngahakan amplop bener cek can pernah Pak Kades ngahakan amplop kejo aya kene atuh tahun kamari Februari urang ka Mesir eueuh sangu teu nepi ka ngahakan amplop roti we di dahar amplop teu butuh amplop butuh ge kana doa setena jadi duit doa kacau bener doa doakeun heula we heulaanan lamun geus loba didoakeun insyaallah balik ti dieu jadi loba dulur si kakek eta kana duit wah kacau dulur cepan ieu teh ngaji teh muludan meureun urang teh sok inget kana perjuangan dakwah Nabi perjuangan dakwah Nabi maripun dakwah ti Mekah nepi ka Thaif di Baledogan getihan henteu dendam Rasul mah bu Rasul balik dakwah dendam teu dibere duit teu henteu dibere amplop teu henteu dibere beas teu henteu dibere berkat teu henteu
mata kula rek nurutan Rasul bu dakwah teh tadi bere duit ridho tadi amplopan tadi berkatan tadi beasan alhamdulillah dan pamajikan sok nanyakeun aja daripada orang balik muludan di dia pasti jeung pamajikan mending gelut telah jeung panitia di dia. Waduh Pak Kades waduh. Emang Ustad geus kawin gitu. Waduh Bu bercanda Bu. Alhamdulillah saya status masih muda dan masih pengantin baru. Alhamdulillah. Baru 7 tahun saya nikah. Alhamdulillah Bu kula boga pamajikan teh awewe. Bener Pak Kades bener budak non pamajikan abdi awewe nyage leutik keneh nya sagede kieu abdi da anom keneh ce tapi ku Allah abdi ge teu nyangka Bu kakarek dipercaya boga budak hiji umurna ayeuna 6 tahun keneh teu nanyakeun ge tahun kamari ta tanggal 28 Ramadan 4 tahun ka tukang pamajikan ngajuru deui ece jadi 2 ece teu nyangka budakna kieu-kieu ge tong disengsarikeun aja kudu dimaklum dari ustad mah paling ceramah tara ka mana-mana deui da balik ka dinya deui cicing ceng sama mau ngarti cicing ya kula boga budak leutik umurna kakarek 3 tahun setengah nincak 4 tahun ayeuna Bu geugeut Bu pikasonoeun ya Allah eta ku aneh budak lamun kula balik ka imah nyahueun sora bapana rek dikumaha-kumaha oge eueuh rek serak rek sora aki-akina rek sora ninin nyahueun urang balik ya jam 2 peuting setengah 3 nepi ka imah. Assalamualaikum budak urang pangheulana hudang ceuk. Korejat hudang, berang bong kana lawang panto dibuka kota panto ku inungna, in budak aing pangareupna langsung hayang dipangku. Abi pulang bawa adus, bawa berkat cenah kitu. Heeh lucunya bunya lucunya. Budak urang lucunya. Lucu digusur atau brokote atuh cek teneng moal kaduga bager wios keneh ku barudak santri ku budak santri diasupkeun ka jero atuh rek kaduga kumaha beas 2 karung coba pikir digusur ku budak Pak Kades nya moal ka bawa geus dibawa mah ka imah abi uka cek teh moal bisa bager coba sayang ambilin gunting ka pamajikan bawa gunting tek ku kula dibuka ku anak aing wah abi buah melon semangka jeluk abi jeluk lucu budak aing mah cek dibuka dus nu hiji deui tek dibuka ku anak aing pas dibuka wah abi ada ayam mati bakakak meren lucunya budak kurangnya lucunya ya Allah ya Robana abdi itu belas ya bi ya ya itu mah jangan dibuka ya nah iya ya bi ya jeung beas-beasna ulah dibuka ngartieun budak kurang mah kalimah saurang bari ceramah teu dibahanana naon ku panitia atuh budak kurang abi pulang berkatnya mana cek urang teh panitiana na lupa budak aing ceurik saja nari ngariwahkeun batur tatangga aing kaganggu matak yo ibu sok kumaha rasana lamun budak ceurik kolotna hatena kumaha makana panitia teh kesingkarunya ka anak aing Waduh lere. Insyaallah sim kuring cuma bercanda ibu. Tadi da Pak Kades geus nyarios tenang Ustad berkat geus disiapkeun beas 2 karung 25 kiloan cenah. Terus tadi cenah hayang kalapa Ustad siap dipanggalakeun karek 3 karung. Mah tadi ngomong kitu. Pak Kades ngomong kitu. Tuh yang cuk Pak Kades maing metu ngomong kitu ah ngingetan we ieu bisa. Ampura Pak Kades ah. Ya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahmi ka dieu nya bunya. Alhamdulillah. Doakeun sim kuringna sing ikhlas amin iya kuat keneh ngajina kuat cek ka mana oh panas ya Allah keneh panas lagi jadi ibad ya Bu doakeun lah tapi ya kula boga cai Bu Pak Kades mah produk abdi nyalira Pak Kades sanes di panitia namina adawa naon cenah Bu naon cenah ame kenal jawab ku sadayana naon cenah Pak
Adawa ini asli produk saya, made in Indonesia. Ini asli produk muslim bu, lain produk Cina lain. Anu bogana si teh koceng, si siang maling seng, si liang taichan cebok lain. Tapi ini asli produk saya bu. Iya mas sanes cai mineral bu, sanes cai mineral. Bismillah. Mun maksudnya lain cai mineral tapi iya mah cai alkali. Sebagaimana almarhum Ustadz Arifin Ilham dengan azikranya. Ustadz Yusuf Mansur dengan miracle waternya, Habib Ahmad Al-Habsyi dengan ajwanya. Jadi ai cai alkali jeung cai mineral bedana kieu bu. Ai cai alkali mah alhamdulillahnya biidnillah ya kalawan izin Allah tos 4 tahun pak. Jadi lamun di Banten ningali cai kos kieu merekna Adawa berarti eta cai anu bogana Arjuna kula ce. Manfaatna alhamdulillah kalawan izin Allah mampu menyembuhkan penyakit jantung, diabetes, rematik, darah tinggi, kelenjar, mah, lambung, memperawet muda, mencerdaskan otak, memperlancar pencernaan, menambah stamina, pokoknya mah loba bae lah. Makanya eueuh alhamdulillah sim kuring kalawan izin Allah ku Allah dipaparinan kesehatan, kemana-mana selalu bawa air Adawa. Alhamdulillah. Kok hampura ya bisa tukang ngarokok ya, akang tukang udud ya. Geus ditiupkeun, geus dikenyot ududna tiupkeun kana bahan warna bodas. Apa yang terjadi, Pak? Koneng. Naon eta nu koneng, A? Nikotin. Tukang udud paru-paruna pinuh ku nikotin, Kang. Makana tukang udud bener cak, pinuh ku nikotin. Tukang udud lamun kurang minum bawaana eungap, bener teu, Pak? Karasa kukula ce. Ente ieu mah serak, ente maksudna tukang udud lamun kurang minum eungap. Kula ge pan tukang ngaroko ce. Sanajan ku Pak Kades can dibere rokok. Punten Pak Kades. Lain nyindir, lain ieu mah. Ieu ngabejaan bisi kaburu balik urangna kepoho. Waduh Pak Kades, kula mah tara ngaroko jarum paling sampurna mil Pak Kades. Nyaho biasa nama panu cemenang saselop atuing di dieu mah teu nyaho. Oh waduh Pak Kades kenaen teu ge teu nanaon eueuh ari teu boga mah ka era. Nges. Tukang ngarokok saya sarankan banyak minum air putih. Bahkan kalau bisa minum air alkali. Seperti air Adawa ini. Insyaallah ke sabada beres pengajian kukula kabeh di. Hoyong teh caina. Hayang tante. Insyaallah ke KB dibagi kukula grat. Alhamdulillah. Gratis ngagidigna doang. Oh Ustad meuli, henteu meuli Bu, dibayar doang. Oh Ustad jualan, lain jualan dagang. Jadi kieu ceula lakona mah kieu tuh. Sameme turun kula rek menta doa ti sadayana. Ieu kula keur ngarintis ngabangun pondok ce. Keur ngabangun pondok pesantren As-Sandami, lokasina di Kampung Ciandam, Kelurahan Ciberem Ilir, Kecamatan Ciberem, Kota Madya, Sukabumi. Artinya dari penjualan air ini sebagian saya donasikan untuk pembangunan pondok pesantren saya. Jelas? Paham? Siap ngebantu? Siap bangun pondok pesantren? Insya. Emang Ustadz hargana sabarahaan? Murah Bu. Mual matak ngajual sawah, mual matak ngajual imah. Saya jual per botol murah meriah. Dina sabotolna hargana 200.000 rupiah. Oh, mahal tuh. Mahal murah. Dibelian moal. Anjir sadis euy. Kenaya ece da geus katingali urang pas diuk di dieu ge KBG kicep balangsa. Waduh mah bercanda masa segede ini 200.000 kemahalan lah. Lain ge jualan ari kitu mah meres bener teu saya jual murah meriah per botol saya cuma jual 10.000 rupiah. Alhamdulillah 10.000 teh sabotol, lamun 2 botol geus beda harga jadi 20.000. Jauh lamun hayang murah meserna sadus engke cara Pak Kades ta Pak Kades mangke meuli 5 dus 10 dus engke meuli manehna bisi teu kabagian minta bae ka Pak Kades. Bener Pak Kades maksa ka aing sanes maksa Pak Kades kedah. Ya lamun sadus mah murah hargana 240.000 eusina loba menang diskon. Emang sabaraha eusina Ustad? 24 botol.
dengekeun lah tuh can disebutkeun diskona bener teu. Diskona menang kardus hiji. Ya. Pan lumayan sok ibu meuli 24 botol dikelek dari Puh. Coba lamun di Dusan de genahnya. Tak kitu. Emang China aya di mana? Tuh aya di mananya euy? Hah? Tuh di ditu ge aya ce. Di ditu aya. Oh itu tuh Mucunghul. Tuh di ditu. Eueuh meuli nya ulah sombong. Entong loba teuing meuli nangan. Tong loba teuing 1 dus, 2 dus, 3 dus nya. Sabab lamun meuli 20 dus hese mawana. Kecuali yang diantarkan gitunya harganya 10 ribuan niatan lillahi ta'ala. Sebelumnya saya haturkan jazakallah asana jaza, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya robbal. Mangatu China di ditu aya di ditu ge bangunna pasti aya tuh di ditu kebelah ditu aya ngan kula rek kahandap minta jalannya minta jalan cara tadi amin nyaman kula capek sakieu pangaosan ti kuring di alap cekap ibu meuli China nya meulinya ulah henteu. Kirang langkungna nyuhunkeun diapunten leresna hadza min fadli rabbi sing jadi ilmu nu manfaat lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan jisim kuring mugi ageng pangapunten. Khudz ma safa da'ma kadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.